Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara Kakoncara jujulukna Sirawing. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara Kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang kasasama demi ngahontal cita-cita nu sayakti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Hampir pasir nolong kawin taya jaman bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser ajak Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Kangaranan Jabang bayi anu ayeuna keur dikandungna ku si Dewanis tarek dipenta hayang ngubaran kaayaan beungeutna anu ruksak hartina anakna kudu jadi korban. Ayu manganti jadi nekat manehna leuwih hade ngadu jiwa. Dewanista ulah boroning manusia sanajan sato kangaranan anu jadi indung kanu jadi anak awa anu mikeun anakna teu puguh segala-galakna macan tara ngadahar anakna komo kuring kangaranan manusia anu masih kene boga elingan anu masih kene sadar sapinuhna bet piraku kudu ngorbankeun anak sorangan demi kepentingan jalma seperti Andika anu henteu lahir teu walahir. Andika bener-bener teu eling teu beda ti jalma anu sinting leuwih hade Andika teu kudu ngahalang-halang kuring pikeun indit ninggalkeun ieu petempatan kuring rek mulang kuring rek balik ka Pelemburan. Nek mi nginu mae ngangaranan ayat ni mane moal mi ini ningalkeun ieu madem-madan nya.
Zaman Nini maneh ni nugen ngaula. Sikap ejeng pamadegan Dewanista anu jelas rek ngahalangan Ayu Manganti anu boga karep rek ninggalkeun eta patempatan, ngajadikeun Ayu Manganti tambah kahudang amarahna. Ayu Manganti neuteup ka Dewanista bari terus nyarita. Namun kitu mah Andika, nyata memang hayang binasa. Jelas mau bisa diajakan badami. Kok enak itu? Upama memang bakal ngahalangan kana miang nak kuring ninggalkeun ieu tempatan. Kapaksa kuring dina waktu ayeuna nangtang izin jajakan ka Andika. Andika geus maba kuring bari teu make tata krama. Ayeuna mah geus teu kudu loba dicarita. Bisa jadi Andika memang boga ajen pangarti anu hebat, tapi buktikan kemampuan diri Andika dina waktu ayeuna. Urang pada izin jejatan lamun bener Andika jago. Ayu Manganti harita langsung nangtang ijen jajaten ka Dewanista dina sikapna anu tandes pinuh kawani. Ningali sikap ejeng ngadenge caritaan ti Ayu Manganti anu nangtang ijen jajaten ka manehna. Harita Dewanista nyerenge seuri deui bae, jadi semu anu nyangereng katingalina terus nyarita deui. Maneh wanian. Wanian sia. Hayo ngaluar urang buknikeun deuleu kamampuhan ilmu kaula. Dewanista, perhatikan dengekeun ku Andika. Ieu jabang bayi anu dikandungku dari kuring, kawilang incuna si Rawing. Jadi upama Andika ngegehat maksakeun kahayang ka ieu jabang bayi, rek dikakaya ku Andika. Ngandung harti, Andika ganggu ejeng rek binasa ka incuna si Rawing. Jelas, Andika engke bakal urusan serta balitungan ejeng si Rawing. Ieu sakuduna jadi bahan tinimbangan keur Andika Dewanista. Ngadenge disebutna ngaran si Rawing ku Ayu Manganti. Katingali harita Dewanista rada ngahuleng, malah bangun anu kaget sigana teh. Tapi kakagetna henteu lila, harita terus nyarita deui. Panuli deui. Ngaulah teu sieun ku si Rawing. Saha wae eleh ku kaula mah. Ayo maneh kaluar lamun hayang nyaho kana kamampuhan ilmu kula. Kaluar, ayo kaluar. Sanajan bener ayeuna keur kakandungan, tapi Ayu Manganti lain awewe biasa, bekel ilmu silatna geus leuwih ti cukup. Kajurungku hate anu geus kaancikan ku amarah, Ayu Manganti kaluar ti jero imah muru kalebah buruan anu memang lega. Tapi kaget deui bae pikeun Ayu Manganti dina waktu harita. Sabab waktu manehna kaluar ti jero imah teh jelas pangheulana Dewanista manuturkeun tukangeunana, tapi waktu tepi kalebah buruan imah tetelah Dewanista harita geus leuwih ti heula tepi manehna di luar. Nu jadi kaget pikeun Ayu Manganti lantaran gerakan Dewanista anu henteu kanyahoan. Beuki sadar pikeun Ayu Manganti, pantes mun tadi peuting waktu manehna dibawa ku Dewanista henteu lilir tina sarena. Tapi demi kehormatan atawa ajen diri, oge demi kasalamatan jabang bayi anu keur dikandungna, pikeun Ayu Manganti leuwih hade ngadu jiwa ejeng tibatan kudu pasrah kitu bae ka jalma anu ayeuna aya di hareupeunana. Dewanista neuteup ka Ayu Manganti terus nyarita. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Nengengen ngu maneh Ayu Manganti. Ngaula henteu sieun ku si Rawing. Sabab ilmu ngaula leuwih pundul, moal aya anu mampu ngungkulan ilmu ngaula. Jadi
Hente kudu ngancam segala rumah. Kuring lain ngancam, tapi kenyataan. Sebab ia jabang bayi andi kandung ku dari kuring, memang incuna si Rawi. Andika ulah maka sombong, maka nyebutkan moal aya nu mampu ngimbangan kana ajen pangarti Andika. Buktikan ayana kehebatan ilmu Andika Dewanista. Ayu manganti harita nangtukeun sikepna pikeun ngagunakeun ilmu pamungkasna jeung tanaga lapisan sapinuhna. Sedengkeun Dewanista harita masih keneh tetep pancuh dina tangtunganana, malah henteu ieu ngawangun pasangan. Pugu be ayu manganti jadi beuki panasaran hatena. Ayo maneh maju namanya ayu manganti. Moga ilmu naon maneh teh wani nang ngaula. Ayo maju. Dewanista dina waktu harita nitah narajang ka ayu manganti. Kajurung ku amarah jeung hate panasaran. Ayu manganti dina waktu harita maju narajang ngagunakeun ilmu pamungkasna jeung tanaga lapisan sapinuhna. Dewanista henteu ngalakukeun gerakan naon-naon, ngan bibirna harita nyarita cukup tarik sorana. Kajadianana memang matak aneh jeung matak teu percaya pikeun ayu manganti anu ngarandapan. Duka teuing ilmu naon anu digunakeun ku Dewanista dina waktu harita. Ayu manganti nu panarajangna masih keneh can tepi kana sasaran, ngadadak nuduk rupubu ngeuleus taya tangan pangawasa. Ayu manganti tapak deku dina lemah leungit sakabeh tanagana. Kanyataan anu teu bisa kaharti ku pikirna ayu manganti. Sabab ukur nyebutkeun rubuh ngudupruk ngalumpuruk leuleus taya tangan pangawasa. Dina lambaran kahirupanana, mangsa ayu manganti nyorang kahirupan tur mindeng nying hareupan lawan dina waktu tarung ijen jajaten bet kakara ayeuna ngarandapan kajadian anu saperti kitu. Kajadian anu bener-bener teu kaharti ku pikir, kahontal ku akal. Ayu manganti ngarahuh jero hatena bisa ngarti ayeuna mah ilmu Dewanista geus tepi kana tahapan ajen kasakten. Sanajan dirina maksakeun maneh ku kanyataan anu saperti kitu mah geus jelas Dewanista memang lain tandinganana. Malah ayu manganti jadi ngabayangkeun si Rawing anu jadi mitohana upama ijen jajaten jeung eta jalma anu ngaran Dewanista can tangtu bakal mampu ngungkulan elmuna. Nya, luar biasa. Kakaran ayeuna aing panggih jeung wosen atawa kekuatan ilmu seperti kieu mampu ngarebukeun lawan dina kaayaan leuleus daya tangan pangawasa. Cukup ku kekuatan sora bari teu ngalakukeun gerakan naon-naon. Mun kaya kieu mah jelas leuwih hebat tibatan si topeng mayit. Nya, ieu jelema teh guruna si topeng mayit anu kungsi diobrolkeun ka aing ku si topeng mayit. Nya ieu meureunna. Ningali kaayaan ayu manganti anu masih keneh ngudupruk tapak deku luhur taneuh, Dewanista ngagero deui. Dewanista nyebutkeun hudang, mueuh matak aneh deui bae. Sabab harita kakuatan ayu manganti jadi pulih deui anu saterusna manehna bisa hudang deui cengkat nangtung. Ayu manganti jadi bener-bener sadar jalma anu ngaran Dewanista memang ajen wewesena geus tepi kana tahapan ajen kasakten, jelas lain lawan-lawaneun dirina. Ayu manganti akhirna ukur bisa rumahuh jero hatena, aya harapan pikeun bisa lolos ngalepaskeun diri ti cangkreman eta jelema. Anak kieu mah aing kapaksa kudu cicing di dieu meureunna. Pamohalan diri aing bisa lunta lolos nyelametkeun diri. Malah nasib si Utun anu aya di jero kandungan anu bakal paling goreng mah. Jabang bayi anu teu boga dosa kudu jadi korban lantaran nek dipake uban pikeun pulihna kaayaan beungeut si Dewanista cenah. Kang Anggi, nampet jadi kieu nasib nu kalakon ku dari abdi teh Kang. Ayu manganti jadi sasambat kanu jadi salakina.
henteu sangka ku nasib diri kadar awak bet ngarandapan kejadian seperti kitu. Dewanista kadenge harita nyarita ditujukeun ka Ayu Manganti. Ulu ni nali mangen, ngunu ni nali mangen naib anu numi mangaani Ayu Manganti. Memang nginu unu na nulu magu kaani wayahnya. Ayu Manganti cerik jero batina. Memang kapaksa dirina kudu narima kana kanyataan anu lumaku ka dirina dina waktu harita. Sabab aya dina cengkreman jalma saperti Dewanista rek bisa ngalakukeun naon dirina. Puguh tahapan ajen pangartina eta jalma geus tepi kana tahapan ajen kasakten. Cara naon bae anu bakal digunakeun ku Ayu Manganti pikeun ngabebaskeun diri, pamohalan bisa dilakukeun. Paneuteup Ayu Manganti jadi semu beus base cumarita dina sora anu dumareuda ditujukeun ka Dewanista. Anjeun, sakuduna karunya ka diri kuring. Sabab kuring kakara ayeuna pisan rek boga anak teh. Nah teu bisa upama ditukeran ka anu sajena. Sing karunya be atuh ka kuring Dewanista. Wayahna memang nyanyi nganang tuan lantaran nginu nahib anu manga ngalanapan ku anika nge belis ngalahikeun onok nani mena anika bisa balik. Anjeun bener-bener kejem. Teu boga perasaan, teu boga rasa kemanusiaan. Anu teu boga dosa kalaka rek dijadikeun korban. Dikamanakeun perasaan anjeun. Ngawa hayang jangeul supaya bisa ngalangan nilunya ngajawalaan. Umana memang eueuh deui ngajama ku jala gitu dari mangeun we nya. Antuk nama Ayu Manganti geus teu bisa deui nyarita. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Poe-poe anu bakal disingharepan ku dirina mangsa nganti lahirna jabang bayi ngan ukur bakal ngadatangkeun kana langsaan ejeung kasangsaraan kana batina. Urang tinggalkeun heula kaayaan Ayu Manganti anu keur nyandangan tunggara aya dina cengkerman Dewanista. Caturkeun harita jaka sinangling. Harita geus rek pamitan ka pribumi lantaran memang boga niat rek neruskeun deui lampah mangsa neangan laratan atawa maluruh ngeunaan anu jadi pamajikan. Jaka sinangling negrakeun pamaksudanana pikeun pamitan. Langkung ti payun ngaturkeun nuhun kana panampian ti emak sareng ti bapak di dieu mah. Sarehna tadi wengi abdi ditampi di dieu kanggo ngarerep. Punten bae ye mah, Pak. Abdi tos ngarepotkeun ka salira emak sareng bapak di dieu. Sing ngarepotkeun Ujang mate bunga be nu aya bisa nulungan ka sasama ngan mate tadi waktu keur kapancuran puguh tatangga anu belah kaler mah jadi ribut marukankeun teh Ujang jadi ibur alatan tadi penting teh cenah aya anu monok di mana awewe ngora pek teh tadi isuk-isuk geus awah
teuing ka mana cenah? Nu bener ngomong teh manehna. Atumun kitu mah teu boga kaera tah awewe teh nya. Indit balik makit jeung henteu amitan segala rupa. Nu matah anu jadi kaget teh cenah cek pribumi teh. Asa piraku make jeung teu amitan segala rupa. Jalma anu sakitu sopan jeung bageurna. Malah mah eta awewe teh cenah keur kakandungan. Pukunya eta karunya teh keur kakandungan. Nu dipika paur teh heuk dirawuh ku kelong. Ngadengi disebutkeun awewe ngora jeung keur kakandungan. Jaka Sinangling jadi katarik perhatianana. Harita terus tumanya. Nu mawi uninga mah? Saha eta kitu? Mak menawi ngadangu. Saha jenengan eta istri anu ngora anu keur kakandungan teh mah? Oh, nya, ari cek beja mah waktu emak ngobrol di pancuran. Ngaranna teh nya Ayu Manganti cenah Ujang. Nya bener Ayu Manganti. Da cenah mah Ayu Manganti teh minantuna si Rawi. Jago anu geus teu birek deui ngaranna. Nya bener minantuna si Rawing Ujang. Puguh B kaget pacampur jeung bunga hate Jaka Sinangling dina waktu harita. Kaget lantaran teu nyangka wanoja anu diobrolkeun teh pamajikanana bungahna. Sabab tetela aya laratanana ngeunaan anu jadi pamajikan. Tapi rasa bungah teh henteu lila, malah jadi kabingung. Sabab nurutkeun pribumi, waktu hudang subuh oge ditingali kamar anu dipake ku Ayu Manganti, tetela cenah Ayu Manganti teh geus eueuh. Jaka Sinangling ngarahuh jero hatena bari ngomong sorangan dina jero hatena. Aing geus apa kan ada tabeat anu jadi pamajikan. Kajen kumaha rusuhna, sakumaha pentingna, pamuhalan nepikeun ka indit henteu pamitan mah. Sasatna teu nganuhun-nuhunkeun acan mah ka pribumi. Pamuhalan Ayu Manganti nepikeun ngalakukeun tindakan kitu. Tapi mun memang kitu, nah aya nu nyulik kitu nya. Jaka Sinangling jadi inget kana kajadian tadi peuting waktu keur aya di luar teh aya anu ngacorelat saretan ngolepat katingali siga anu manggul mawa babandan. Ngageleter hate Jaka Sinangling jadi kapangaruhan ku sawangan anu teu pugu. Moal boha jirim anu tadi peuting teh mawa Ayu Manganti meureunana. Tapi piraku Ayu Manganti nepikeun ka teu bisa barontak onamannya. Tapi milik kana kemampuan eta jalma anu luar biasa seperti kitu. Memang pamuhalan Ayu Manganti bisa ngimbangan upamana teh mah bener dibawa ku eta jirim. Kumaha nya mun geus kieu ieu? Jaka Sinangling jadi hulang-hulang sorangan. Ningali kaayaan Jaka Sinangling anu hulang-hulang. Si emak jeung si bapa pribumi harita terus pada tumanya. Lain diperhatikan ku emak betkala jadi hulang-hulang kitu geuningan Ujang. Beda emak ngobrolkeun awewe ngora anu kakandungan ngaran Ayu Manganti. Milu monok terus tadi subuh ini teu pamitan. Wah kitu si Ujang eta jalma. Ditingali ku si bapa mah ngahulang meni antep kitu. Sigan nawawuh meureunannya. Jaka Sinangling narik napas panjang bari ngabagikeun paneuteup ka pribumi teu lila terus nyarita. Upami emak sareng bapak percanten nu jenengan Ayu Manganti teh nyaeta pun bojo, muhun anu nuju dipaluruh ku abdi mah. Mung eta be kun teu nyangka teh nya padahal tadi wengi teh sami di dieu di lembur ngiring ngarareb mung pedah benten bumi wungkul. Eta anu jadi hanjelu keur abdi teh mah, Pak. Si emak jeung si bapa pribumi silih teuteup. Beuki nambahan rasa kakagetna ngadenge pangakuan ti Jaka Sinangling anu saperti kitu. Da pugu tadi peuting mah henteu sempet panjang lebar ngobrol. Baru? Aduh, ke. Maknya jadi kaget. Jadi kaget deui bae ieu teh ya. Jadi Ayu Manganti minantuna si Rawing teh pamajikan Ujang. Atuh lamun kitu mah meureunnan Ujang teh anakna si Rawi. Leres mah abdi putrana anu pangageungna mah Ayu Manganti pun bojo
anu disalampangkeun teh mah ayeuna nuju ka kandungan. Abdi salempang ingis aya jalma jahat anu ngalakukeun tindakan ka dirina. Margi upamipun bojo angkat bari teu mupakat indi tanpa pamit. Pamohalan mah pun bojo moal nepikeun ka kitu mah sanggem abdi mah. Tuh, tanya pikiran mah oge kitu Ujang. Asana teh bet piraku jalma atawa awewe seperti ayu manganti make jeung teu pamitan segala rupa. Asana teh teu percaya mah oge. Cek bapana kumaha. Puguh nyeta memang terjadi pamikiran keneh ieu teh. Da sapiraku ari nepikeun ka henteu amitan mah nya rek indit. Komo ieu pamajikan si Ujang. Jadi terus ka mana nya? Tapi moal kitu aya nu ngiwat anu mawa maksudnya aya nu nyulik mah nya. Nya duka teuing atuh mun kitu mah. Cik Ujang, kumaha tah ngeunaan pamajikan Ujang teh kira-kirana? Jaka Sinangling oge memang dina waktu harita masih keneh bingung anu teu manggih tungtung. Mikiran ngeunaan anu jadi pamajikan nah terus ka mana? Duta Suara Karawang 103,2 FM. Duka atuh ka mana mah Bapak? Namung anu jelas pun bojo upami leres angkat dina wanci subuh sanaos kumaha oge moal dugikeun ka henteu amitan mah. Abdi oge anu janten bingung teh nah bet henteu aya di kamarna. Sawios ayeuna mah abdi sejak pamitan be bade dipaluru menawi aya laratanana mah Pak. Lain ari mah anu jadi salempang teh kumaha lamun dirauh ku kelong? Eta cenah kelong mah sok resep kanu keur ka kandungan. Palang siang teuing nya. Cik kumaha tuh bapana? Hal, nah bet ka kami nya duka teuing atuh kami oge henteu nyaho. Jeung ulah suaban nyabit-nyabit kelong sagala rupa ye bisi kadengieun hayo ke matak bahaya keur urang. Jadi si Ujang ayeuna rek ka mana teh ieu teh? Nya da kangarana neangan teh meureunan kudu puguh heula anu dituju. Rupina kumaha milik be ayeuna mah upamina teh mah dikersakeun kudu ngatur ieu kahirupan abdi sareng pun bojo kedah pendak deui tangtos pendak mah. Upami memang henteu acan waktosna pendak mah tangtosna oge mah moal pendak. Rupina kitu be eta mah nyamaknya pa abdi ayeuna saja pamitan mah. Nya sok atuh ari keukeuh mah nya rek neangan anu jadi pamajikan. Nya keta memang kudu deteangan Ujang. Da kudu bela atuh ari kanu jadi pamajikan mah komo ieu sasatna keur ka kandungan. Ulah hayang ngeunahna wungkulnya kudu dibela segala-galana. Sok kumaha didoakeun nya masing lancar sing bisa tepung lawung deui jeung anu jadi pamajikan Ujang. Geus kitu mah Jaka Sinangling terus indit dianterkeun ku paneteupna pribumi anu pada malilu prihatin hatena. Padahal tadi peuting eta salaki jeung pamajikan teh sasatna aya di eta lembur ngan dina mondok memang misa iman. Sajaroning lumampah lungse karasana awak Jaka Sinangling. Lantaran jadi beki bingung kamana kudu lumaku mangsana maluru ayu nganganti anu jadi pamajikanana. Jaka Sinangling akhirna jadi inget ka si Rawing anu jadi bapakna. Anu pastina oge masih keneh ngumpi diri di jero guha legok panamping. Jaka Sinangling akhirna nangtukeun sikepna rek menta tulung kanu jadi bapakna pikeun menta wewengan atawa bong bolongan tumali jeung kaayaan ayu manganti. Jaka Sinangling ngajanteng sakedeung bari ngomong sorangan dina jero hatena. Bener ayeuna mah mending keneh nepungan kanu jadi bapak be di guha legok panamping. Sabab ku cara nepungan anu jadi bapak piraku make henteu aya wewengan atawa bong bolongan ngeunaan kaayaan ayu manganti. Bener mending keneh kitu be menta tulung kanu jadi bapak. Sabab sanajan aing neruskeun lampah oge bari jeung teu puguh anu dijugjug mah kamu ramut tanaga jeung waktu. Kitu diantarana kagiligan hate Jaka Sinangling dina waktu harita
anu nangtukeun sikap pikeun datang nepungan si Rawing anu jadi bapakna. Mangsa rek menta wewengan atawa bong-bolongan ngeunaan anu jadi pamajikanana. Jaka sinangling geus kitu mah, harita neruskeun lengkah sukuna kalawan tujuan reka guha legok panampi. Caturkeun harita di tempatna Ki Barajul. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Waktu harita Ki Barajul keur badami jeung laras anting katut Dewi Angrum oge Guntara sarua aya di dinya. Ki Barajul anu harita nyarita di barung Ejeng Sukaseuri nandakeun hate anu keur bungah guliga. Kula terus terang ngarasa suka jeung sukumaha teh. Sabab tadi penting anu garelis geus nyugumakeun kan hate kula. Kaayaan anu memang matak bagja keur diri kula. Tah, tumali ejeng eta, kula geus mereka sanggupan pikeun ngabantu. Jadi dina poe ieu kula bakal ngamimitian mangsana ngabantu ka anu garelisnya. Dewi Angrum imut ngagelenyu bari neuteup ka Ki Barajul, teu lila terus nyarita. Nampi nuhun atuh pamikitu mah pangarsa. Abdi duaan moal mang salempang deui ari tos aya kasangeman ti salira pangarsa mah. Mun maksad teh sajang ngabantos sareng nulungan ka abdi duaan. Salajengna kumaha ieu teh pangarsa? Tah, saterusna ayeuna mah kula menta kasadiaan ilaing Guntara. Ieu laras anting ejeng Dewi Angrum baturan pikeun mulang ka Pilemuran. Engke sanggeusna tepi ka ditu ilaing ngayakeun kontak batin ka kula di dieu. Ku cara kontak batin urang duaan. Sanajan kula can kungsi nyorang ka lembur anu garelis. Tapi kula moal make kudu ngaranapan linglung pasti bakal datang ka Pilemuran. Kitu ta Guntara, kumaha kaharti? Guntara ungeuk tanda ngarti karena maksud caritaan Ki Barajul anu jadi guruna. Guntara terus ngajawab, Beres pangarsa. Pancen bakal dilaksanakeun sakumaha mistina. Jadi abdi ngajejeran atawa ngabaturan ieu laras anting jeung Dewi Angrumnya geus sambulang ka Pilemuran. Mun kalamburna kitu maksud pangarsa teh. Bener kitu Guntara. Lebah dia anu garelis kudu ngayakinkeun deui nya ngeunaan kaseuketan batin kula. Di mana engke dikontak ku Guntara murid kula. Sanajan can kungsi nyaho nyorang ka ditu, tapi engke kula pasti bakal datang ka ditu. Engke sanggeusna di ditu mah kula bisa nganti datangna si Rawing atawa si Topeng Mayit. Kumaha gelis laras anting satuju. Ki Barajul ngareret ka laras anting anu direret ungeuk bari imut terus ngawalon. Nya ari abdi mah ngeringan bae kumaha saena pangarsa. Margi salira anu kagungan pokalna. Anu jelas pikeun abdi mah ku ayeuna bantosan sareng pitulung ti salira ngeunaan geusan nyingkirkeun si Rawing ejeng si Topeng Mayit tos mangrupi hiji kabagjaan pikeun abdi duaan pangarsa. Syukur atuh ari kitu mah nya. Tah, jadi lain kula embung ayeuna indit babarengan. Ngan ngahaja pikeun ngabuktikeun kamampuhan kaseuketan batin kula. Bisa datang ka ditu bari tacan pernah kungsi nyorang ka ditu. Ngan ukur dumasar tina kontak batin ti Guntara anu geus leuwih ti heula datang. Dewi Angrum harita nyarita deui. Diantos atuh pamikitu mah ku abdi kasumpinganana ka ditu pangarsa. Rupina dinten ieu keneh abdi duaan sareng Kang Guntara ngantunkeun ieu patempatan pangarsa. Nya, poe ieu keneh. Sabab leuwih gancang memang leuwih hade. Supaya ulah nepikeun ka kapiheulaan datang si Rawing ejeng si Topeng Mayit. Di mana eta dua jalma datang, nya kula bagianana anu bakal nying hareupanana. Guntara
Sanggeusna menang katerangan ejeng parentah Tiki Barajuma. Harita terus pamitan indit di baturan kularas anting ejeng Dewi Angrum pikeun mulang ka paguron Topeng Laras. Geus kitu be eta mah dikersakeunana. Dina mangsa lumampah rek mulang ka paguron Topeng Laras. Di satengahing jalan bet diparengkeun pasarandok ejeng Jaka Sinangling anu rek lumampah ka guha legok panamping teh. Kangaranan tepung ejeng jalma anu dipika ceceubna. Laras anting langsung ngahadang. Dina sikepna anu garang harita nyarita ditujukeun ka Jaka Sinangling. Kebenaran panggih di dia Sinangling. Dasar memang nasib maneh anu goreng. Dasar memang kudu narima akibat anu pangheulana. Dasar memang kudu pangheulana anu aja. Peti tepungkeun dieu patempatan. Ayeuna kuring bebarengan ejeng jago anu bakal nindak ka maneh Jaka Sinangling. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing Nitis. Sirawing Nitis. Hampir pasir nolong kawin, taya jalan bisa disorang, gunungna ngajegir tepat luhur, manuk mapang caangna berang. Tentreman harita ngadada ayah. Sirawing Nitis. Naskah Yasana Yat-Er. Panutur Catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer Gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Langit mimiti kibar caangna, taya mega ngahalangan. Gumulung rasa kabunga, rasa hari wantas ilang. Dagelingan jago nu taya tandingan. Asihna sama nanjur ngaran Sirawing harita. Para kanca sadaya Wilujeng Kantun